papanggih deui jeung abdi Nadya Hamidah di Sunda News. Waktu ieu abdi bakal maca warta tina Jalur pantura masih keneh lowong. Lebaran Jalur pantura masih keneh lowong. Nurutkeun panalingaan Sunda News di Jakarta ka Indramayu henteu kungsi manggihan macet. Dina jarak 220 km ukur meakeun waktu 3 jam. Kendaraan masih keneh bisa maju dina kegancangan 90 km per jam. Di pantura Jalur masih keneh lowong. Nurutkeun panalingan Sunda News di Jakarta ka Indramayu henteu fungsi manggihan macet. Sedangkeun di Indramayu Sunda News nuluykeun lalampahan ka Cirebon kayaan jalan macet pisan. Dina warta ieu abdi ngucapkeun atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.